hirup teh kieu wae. Pamajikan ngan gambleng we ngomong teh. Udut geus sabatang deui. Aduh, kumaha pikiranna ieu. Usaha ngan kieu we jeung kieu. Gusti ya kumaha urang. Sugan we aya pepeling ieu ti babaturan ieu. Urang arek ieu Ambu. Indit Oh gadah, jam sakieu sore wae. Aduh, cenjang. Sapopoean molor gawean hati tempo. Rek naon nu diasakan cau asak. Mun kudu kumaha ambu urang teh. Glaliar ka ditu atuh gramiang sugan aya pagawean di luar. Meni asakan naon mending ngalangi sapopoe kieu wae kaayaan hirup teh. Mikir atuh Kang. Bu, Kaayaan cuma sakieu naon nu diasakan batu di kulub. Tuh atuh akang sugan ieu ka babaturan sugan. Jauh man. Ieu lah aya babaturan ieu di. Pusing hirup teh lah. Arek liar ka mana aing majikan kuat ieu wae. Pusing pun pengen aing keur parusul teh labu. Pusing aing. Teu gara-gara labu aing sebab tinggal lagi ke skill parusin tuh. Segala yang udah di hutang aing rek liar. Mana ya? Loh, aya geuning. Aya Kang. Di dia Mereka Bumi tadi nama abdi. Mereka Bumi lah biasa masalah eta teh kalik. Mun aya naon sih? Biasa bade nyandak eta teh geuning. Aci saya akang keur ieu nambut. Muhun Kang. Pados ayeuna mah alhamdulillah abdi teu aya. Kumaha nya? Abdi usaha kos kieu wae Kang. Pirhatin we ka abdi. Jadi nuju butuh ieu teh euy. Boro-boro ayeuna keur mayar akang. Teu aya beas-beas acan di bumi. Pamajikan si Ambu meureuneuan. Adat-adatan wae ti kamari oge. Tadi abdi tos dicarekanan ku si Ambu. Nya tuh tiasana ira apa atuh? Sugan isukan pageto insyaallah. Isukannya aya bikeun henteu ulah disusumputkeun nya. Nuhun Kang. Abdi ayeuna bade ka bumi rencangan. Eta teh nya. Wah abdi mah moal maksa aya akang kudu dipasikeun. Da aya tong susumputkeun nya. Nya. Isukan kumaha carana da abdi ge butuh akang sarua butuhnya. Kumaha carana kudu aya isukannya. Usahakeun nya. Nya Kang. Insyaallah nya isukannya siap. Pageto ampura we abdi nya Kang. Nya. Enggak ya. Belum nama nganter, ganter kebenangan aing mah. Cuma sudah orangnya karunya. Bembe lah isukan ge meunang gampang lah. Oke, balik ah. Heeh. Gampang deui lah nya. Bukan ini teh ada orangnya maksa ge ada karunya. Gampang isukan tadi. Barang-barang Kang. Ye.
Ngalian sampel lalu dikene dilakene cuma kiraha mungkin kaalan aja sampel kalkuler cengek tuhan lalu dikene dah ngarora kene mau kajual jagung aruhan itu ku hama apa yang nyokot meureun teh ini mah syukurna si akang teh daek liar eta mah sampuna gelila kene teh daek liar daek usaha eta mah kalau cengek leutik kene jagung eueuhan nyokot tuh ini aralus pisan kan teh can bisa kaala eta mah pusing ayeuna make masker areungap pas juga di kota wae mau corona ieu ka dieu mah kiceun lah di cau jantungna areungkan anu ngalah pisan aing mah kumaha pepelakan ieu teh nu kaala pisan geuningan teuing anu maling teuing kena hama Kang punten Kang Oh mangga cek nuju macul mohon aduh terus ieu di mana terus ngalian kebon teh aya kaala pisan pepelakan teh oh nya mohon sugan ku batur duka di kadengnya nama oh nya mohon tapi kadila nya Kang ya mohon cek eta bohong mun seksi euy ieu si Akang ampun aja cek duh lu jadi terfokus euy ningali na kain Sugan makanya pula bari istirahat. jeung dengan sangu di sepan mangeuna tinggal beasna can kabeuli di bayam naon di mah cucukan meureun hari itu sahan ku ngagoler Akang ai Akang sugan teh keluar teh usaha rek gawe tuh Bu urang geus mihareup Akang keluar teh urang teh geus bisa kabeli beas bisa nyang geuning malah sare di dieu Akang teh kacapean Bu ti ditu. kecapean kumaha di mana Akang Akang ngaso heula nya sugan we ngaso mah Akang teh ngeunaheun deui awak teh. Akang bade ka ditu, bade ka babaturan Akang ayeuna. ye Kang abi terus berharap Akang keluar teh usaha bisa kabeli beas bisa nyangu Kang Mun atuh Akang ngaditu heula jog man sugan we aya babaturan di ditu di kota. Mudah-mudahan